Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Ria Rosliana, guru SMP Negeri Hiji Purwakarta. Dina raragam eling poe basa Indung sadunya, hayu urang make basa Sunda sapopoe. Basa teh cirina bangsa wibawa. Basa teh anugerah rasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun simkuring jangan Salahuddin ti SMP hiji Cirakde sejak aturkeun wilujeng eling poe basa Indung sadunya kasakumna urang Sunda di mana wae. Dina raraga poe basa Indung sadunya hayu urang gunakeun basa Sunda dina gunem sakur sapoe. Supaya basa Sunda kajaga tur karisa. Paketu simkuring. Assalamualaikum wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring Fitri Mulyati SPD, Guru Bahasa Sunda SMP Negeri 2 Campaka, Kabupaten Purwakarta. Dina raraga mieling poe basa Indung sadunya tahun 2020 hiji. Hayu urang make bahasa Sunda sapopoe. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun simkuring muhatab sarjana pendidikan guru SMP Tinggi Sukatani Kabupaten Purwakarta. Dina raraga mieling poe basa Indung sadunya hayu urang make basa Sunda sapopoe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun simkuring Dewinis SPD, Guru Bahasa Sunda SMP Negeri 3 Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Dina raraga mieling poe basa Indung sadunya hayu urang sasarengan nganggo basa Sunda sapopoe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta simkuring Karnati Sri Haryani SPD, Guru SMP Hiji Sukatani Purwakarta. Dina raraga mieling poe basa Indung sadunya hayu urang make basa Sunda sapopoe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.